mah itu mah. Pocong. Lain Bang Barongan. Pocong meureun. Lain Bang Barongan eta mah. Kela bisa nu munjung kela. Bawa Bang Barongan keur modal. Kurang teang we lah. Ayo. Murag. Tuh, lega. Beng, berarti dirinya kebelah ditu ame beunang lu. Dirinya bukakeun, urang tinggal. Siap, sok. Si kacil euy. Kebeneran. Naron beneran. Ih, naon maksudna naon ieu? Ih, naon ieu? Siap dong, kalem dong. Naon dong? Aja teh isu benar. Isu, omat tetangnya. Siap. Naik ngojek. Mana? Itu kalau dulu can bejaan nih cideui euy. Jauh deket. Lumayan. Terus apa jalan gerak? Siapa? Tuh. Eta lemur Cisantang. Deket eta Cigayung, rah kulinya poho deui. Jangan Cipanci. Lain, palbah dieu. Bae di bejaan lah kudu dieu lah. Ayo atuh. Oh, ayo. Ini ngajerawan euy. Ieu mau undur-undurna sagede balbu liter aja. Kasih lulu lanjut urang jadi rumah lamun. Tong nyalahkeun ka lanceuk urang, da jodoh mah geus aya nu ngatur. Berarti lanceuk manehna goreng patut keneh. Teu ngeunah keneh urang atuh. Keur modal disusukan, disurungkeun ku lanceuk maneh. Nya susukan eta teh ian geuleuh ieu maneh. Sok bayangkeun. Mau maneh koi? Naon maksud dieu? Bisi penasaran mah sok. Tong di dieu lah di dieu mah era di lembur. Isuk we sok urang di daguan di walungan. Kemana saja teh lain rek ngajak ka GBLA laju Persib. Baheulog euy teh. Coba itu jam sabaraha ieu teh main jam 3 kick off na. Ayeuna or cenah moal-moal. Duh, buat ting mah jadi ya. Dia beuh-beuh. Kanaraan urang rek nebeng. Ngopi nu aya we. Duh, yang berkenang terus jauh kene pokoknya boga jurus. Nah, nepi deket nama Lembang. Untus. Hampura mang tuh sami. Oh, di dieu teh ngarepkeun puasuan Ya ada mang. Alhamdulillah sok atuh ngopi heula. Aduh, ya meni raoseun ke saung. Nya ngarep tadi cuma ka mana suka teh mah jadi cing teh. Sok ngopi heula. Ngopi heula. Anu sukun. Nya sukun iman. Sukun eta mah. Oh, rukun. Iman. Persib teh mana ya? Beraha? Ari beja mah 3:04 biasa we meureun jam 4. Main nama. Suka teh mau jadi main teh eta Persib teh. Coba di mah geus kolot ge. Kopi pisan di lemut ke stadion teh belaan kumaha baheula mah ngoncor
Moncornya. Oh, moncor ka. Zaman main di Siliwangi, namanya moncor kumaha nama paling ge Ketatnya. Ya nama nyocok ka bapak eta na ka pagawena nama natak jadi sok mah bubudak da kamu itu teh paket resep gitu. Oh, gitu geningannya kalakuan teh. Bahasa kapungkur teh kayaknya. Hobi emang terus Lewat mah. moncor-moncor. Tah gitu. Resep atuh da kumaha ari Bener, tos. kita ngari tos hobi Tah gitu belaan kumaha urang teh meja belaan jual kain jual naon we. bener. Jangan aja mah hiburan gitu calah. Bila asmaraku tak tiba merenggut napas di jiwa, itu dia yang datang hadirkan cinta, menyebar ke dalam rasa. Ini Kang. Kanyut. Ayo. Itu. Kita lagi. Kunaon atuh bat labu? Iya kanyut Kang. Kunaon? Akang keruju naon. Gitaran ieu teh. Kumanya. Ya, uang bubaran lah. Bismillah Kang. Bismillah Kang. Wah. Maina. Wah, beres Kang. Kang, solikeun Atuh kunaon baju bisa labu? malawong. Oh, Kirang kehidupan. kehidupan mah ulah dipikiran atuh. Ayeuna mah bang gombrengan heula we lah. Biar tidak galau nya. Oh bener. Tapi yang lagu. Atuh. Tapi kata mungkin ngalagu mah kumaha cukupi atuhnya. Wah, Kang lah Kang lah. Geus moal mah. Bang nyanyi lah, bang nyanyi lah. Ayeuna mah. Dapatkah aku memeluknya, jadikan bintang di surga, berikan warna yang bisa menjadikan indah. Ku tak mampu mengatakan, ku tak mampu untuk mengungkapkan, ya sampai saat ini. Mas salah saya gitu mah. Ieu teh. Kamu jadi artis atuh lah. Amin, mudah-mudahan lah. Saya teh kan bingung oge ieu teh. Laguan teh. Kumaha gitu Kang? Jadi saya teh ngebayang teh mah pengen jadi artis. Cuman susah oge nya. Susah kumaha? Perjuangannya berat. Pasti Kang perjuangan. Tapi perjuangan kudu di start doa. Tah, justru eta saya tanya ide. Minta dukungan. Oh, dukungan siap didukung. Tampil di mana? Acara di mana? Nah, ini acaranya pasti gitu. Tapi saya aya strategi, maksudnya teh saya teh tampilkan yang terbaiknya. Jeung kudu ada dukungannya. Pasti. Kalau nggak ada dukungan mah kita nggak bakal jadi. Pasti. Siap tadi dukung lah. Ntar saya diinin sama teman-teman saya yang lain. Siap Bang kalau Saya gitu. dukung Kang Decan. Siap kalau gitu mah. Jadi acaranya itu ada audisi ST12 Mang. Wih, mantep Kang. Gimana Mang kalau menurut Mang? Ikutan jangan Mang. Ikut. Saya dukung pasti menang lah. Tapi suaranya pas-pasan Mang saya. Pasti didukung sama saya. Ntar saya ini sama teman-teman saya biar dukung Mas Decan. Oke. Siap. Setuju? Tujuh. Siap Iya. atuh. Sip, mantap. Nya, Mang, ieu teh da. Kudu da tos bismillahan. Ya, tuh. Ieu bade dikumaha heula kanyutnya. Dasar sekanyut. Nyanyi dia. Ari mang terus di ulam teh ku Mang Obleng. Ulam naon acara naon Mang Obleng? Kan eta si Neng Lulu nikah. Teu rasaan mah. Ka orang mana? Ka orang Cikasungka si Jenun. Si Kasman teh ulah mana nya? Eta paling gitu ya. Amis. Ngalcan teh kopi. Ada modal. Kak lain. Minggu sana kami nanti. Minggu baik kagok. Sok we sih. Lalap apa itu?
tong sangkut. Tong ah. Ke Cak. Da rasaan anu nulu teh da asa bobogohan jeung budak di dieu da pernah asa dibawa budak teh ku si Jamal teh. Kawin ka hiji nun cenah. Jenuh. Paingan teuing ningali budak. Si Jamal kumaha tuh? Heueuh puting tarahes. Dahara kurang. Tinggal dengan kitu we. Hulang jeung hulang. Ngahulang munanya ngahulang tarik. Heeh. Cigana keur lamun cek bahasa kolot meureun malah renu beureunan. Ditinggalkeun kawin mun ku si Neng teh meureun nya. Mun cek bahasa urang meureun galau ya. Oh, maunya paingan teuing. Duh. Karunya teuing. Oh, gitu. Bercinta. Kumaha deui ya teu da meureun sejorona teh Iya. jenuhna tuh. Cenah Berenang. Oh kan anger ya ada kanan kolot mah milu panas sebenarnya. Jabang kita dionang bener. nyamperin bakal diondang sih kana Ah mah. mau datang kalau karunya mau tega ningali anak yakin gitu bener enggak ulang. Mau datang Ini mau ah. Karunya Diundang ge. ningali budak dah. Emang susah gurit ah. Kan nek laju Persib. Hayu. Nobar. Eta sal dibawa sal jeung topi. Ayana motor. Oh hayu atuh ya. Beneran dibawa. Itu bendera mah. Hayu. Ayo naon euy. Jangan apal bingung. Ke belok aya belok kiri belok kanan talagokan yana jempluk terus asup gang leutik ke kan lumur gede deui jadi itu teh lurus terus teh aya stopan eureun aya jalan cagak dinya teh posisi teh naik deh saeutik tanyakan anu rada mudun saeutik tadi dinya deket eta jadi posisinya teh di dinya mah lurus teh belok kanan belok kirina ngelgok digelok taikeun gitu jalanna teh Ah, liur sebeleng ini itu mah orang. siap lah siap ke mana iya ke mana ke jalan ke dia nah ke dia Bingung jalanna. mana mau koe kadengikeun tadi cek urang bulak belok ke belok aing kumaha tuh mana mah Ing bleng liur bleng jalanna teh. Da jalan pitas bingung da orang itu bleng. ongko mah teh ngadengen cek urang belok kiri belok kanan ongko mana teh ngarti aing geus aing eureun aing ayo paling dibayar ongkos yuk tah Bleng tah balik geni duitna. Pokona mah urang balik antar geni ke tempat tadi. lieur ayo Yuk. aing apa bikin ongko ojek tapi tak apa jalan tapi mah peta teh tah leg-leg jadi apa yang apal ngarti jadi teu kudu tanya ka batur lieur Aduh, bleng udang bleng. Bleng. Udang bleng. Ayo udang bleng. cicing ieu mah seungit-seungitan ada ngeunah ieu mah Naon bleng naon. wah Sebelum perang, mari kita berdoa. Doa mulai. Mana tanggalannya? Siap. Ya lain itu turutan orang. Wah, iya.
jodotan urang. Ini tempat gerak 1 2 1 2 main naon kan mahal tuh iya 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Siap untuk tempur di urang-urang. Panggila manten. Urang kudu menang. Tah bau-bau namang saya. Kali ke tempat tujuan urang. Ayo mana can ngararaon. Kadang ngarok gaji gan gelo. Perang mal. Wah, perang mah gak pematom yang di pematom. Bel. Red ke langit, bintang ada ke langit. Kumu bulan, taya embul nembongan, taya pikeun pigubareun, bubar hati nu baluan. Duh, hati baluan. Ampurannya jang lu tidak sanes jodoh ujang janten anak-anak nama ampura jang bapak Takut tak dikira-kira. masih banyak